Pramitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana anu mana Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rada Beng Serat ieu dongeng Pramitra sadaya karangan Kileuksa nincak bagian ka-33 mangga urang sami-sami hanca dongengna carios nyambung judulna Rada Beng Serat ieu dongeng karangan Kileuksa dina bagian ka-33 wilujeng ngadangu para wargi sadaya Susi nulak cangkeng di lawang pakarangan panon mureleng kasari nu beuki lila beuki jauh sanggeus teu katempo Susi asup ka jero imah hatena bungangang asa leupas tina bangbalu Susi jeung Suryani dariuk ditepas ngaharuleng sida beak picaritaeun sabot jongjon kitu ka ambe bau tutung asa aya nu kaduruk Suryani turinghak manehna reuwas sok sieun kabel listrik aya nu kabakar nu ahirna mata kahuruan Susi bau naon ieu teh buka teh teh Susi cengkat deregdeg lumpat ka dapur barang red kana kompor katel nu dieusi sangu ngebul menimulak ka haseupna horeng sangu nu tadi ditinggalkeun ku Sari Tutung seuneu dina kompor jadi beureum bijil haseup hideung pikareuwaseun dasar babu gejul teu kapalangnya geus maok duitnya nyer picilakaeun kumamun kahuruan Susi gegelendeng terus meureum-mareuman kompor sarta sangu nu tutung dijait naon nu kabeulem Susi sangu dina katel teh tutung meuni geheng dasar si Sari mah teu kapalang gejul mun notorogan hakernya lalampahan teh nu mata kudu ngagugu kana papatah kuring teh kieu tah jalina teh eta mah kalanceuk nyebut kuring Suryani teu loba omong koloyong deui ka tengah imah pipikiran beuki kabeur da hate leutik mah kaduhung ngusir Sari ngan orok kaya taya jalan sejen iwa kudu ngusir Sari heuleut sawatara waktu jebul Yunus datang deui dibarengan ku dua anggota polisi ngahaja dibawa ka imah bus tiluan ka jero langsung ngayakeun papariksaan hanya ka teu rengse sabab Sari geus eueuh di imah Yunus ge heraneun sarta nyalahkeun ka Suryani jeung Susi polisi nyalahkeun ka Suryani ampir-ampiran jadi kapapanjangan sabab Susi jeung Suryani rek ditarik ka kantor polisi tapi Yunus sabisa-bisa ngahalangan sarta nyabut pangaduan ka polisi pasualan tadi dianggap batal polisi nyatujuan kana usul Yunus ngan ari loket mah tetep dibawa keur barang bukti sarta rek ditaliti nu leuwih apik wayana kitu hate Suryani jeung Susi jadi teu teteg hatena teu boleh tagibur anu pangasusah nama Susi sabab manehna pisan nu malingna sarta manehna nu kungsinya ke loket nu dipariksa sidik jari teh mah geus moal bisa ngangles akhirna polisi baralik deui Yunus jeung Suryani teu tulus kaonangan kala ngaharulengna siga nu kareurewasan atuh jebul Mang Damiri teu wudu nimbulkeun rupa-rupa pertanyaan pikeun Mang Damiri sabab asa aya nu teu beres di eta imah naon itu kan maksakeun tumanya lah kamu tanya teuing Mang cing gerak masak teu kudu pibilueun kana urusan dunungan ningali nu jadi lanceukna Yunus humandeuar teh Susi harita Pramitra tuluy nyentak Mang Damiri atuh Mang Damiri meuni murungkut hatena asa beuki kebek ku kaheran leos ka dapur maksudna rek nanyakeun ka Sari susuganan bisa nerangkeun tapi barang bus ka dapur karasa meuni jempling jeung parabot acak-acakan sangu tutung ngebul keneh dina ketel malah mah bauna ge minuhan dapur atuh meuni ngahulang Mang Damiri teh beuki teu ngartieun bae kamana nya Sari teh jeung deui eta na bet aya ayang-ayangan teuing ya lang siang ya Mang Damiri geus boga pikiran goreng sabab geus nyaksian sikap Susi bangun ijid ka Sari sanggeus nempo kaayaan kitu Mang Damiri kaleungitan sumanget gawe keur mah capek tas di pasar katurug-turug hatena melang ka Sari atuh harita keneh kalah ka ngahulang bari nangkep tuur hatena kemalayang kanu can puguh karuhan malah make boga pikiran goreng sagala hayang mingat nuturkeun Sari tapi Mang Damiri kaburu sadar yen manehna gekungsi kedal ucap yen rek tetep satia ka Yunus satungtung kapake keneh tapi ka Sari inget bae hese pisan dipapalerkeunana lantaran geus asa ka anak pituin jadi gaganti anak anu geus maot nah bet aya wae pikiran dia atuh teh naon sababna nya Sari make mingat yen mun diusir kitu beda naonnya mun salah naon atuh nah geus teu bisa dihampura dosana kitu atawa samu tutung nu jadi sababna aya wae geuning ceuk Mang Damiri ngomong sorangan bari ngareret kana ketel nu masih keneh ngebul sanguna tutung katel atuh panci sigana ngagerendeng na Mang Damiri teh kadengeun ku Susi lain dina urusan sangu tutung bari oge ceuk sora ti tukang puguh Mang Damiri meuni ngarenya gret ka tukang anabre teteh Susi nu nyampeurkeun ka Mang Damiri oh geuning lain
Magdamiri rewas. Sok sieun omongan anak kadengyeun kusari keur mah heueuh kitu. Tu kudu mikiran lawan-lawan Mang Damiri mah tugas babantu Teteh Suryani. Daina ulah mikiran si Sari, daina mah kali jenatna moal papanggi deui jeung Mamang. Gebeg Mang Damiri ngarenyag. Sabab ngadenge kecap jenatna anu ngandung harti yen Sari geus maot. Dipayahan Sari teh nen. Teh dipayahan diusir tuman tuh da. Diusir pedah naon nen? Maling duit sadompet dipadog kabeh tah ku si bangsat. Tuh Teteh jeung Kang Yunus rek kondangan nepi ka gagal. Bigeus we lah teu kudu loba tatanya ada moal aya gunana. Mending buru-buru masak, geus lapar ye, ngagoreng sangu kalau ka jadi ruhak. Jeung nina ka pasar teh mendili lihat teuing atuh, ngaladog heula Mamang teh. Mun teu nena teu ngala naon-naon mangga meser ieu we sunya. Sayur sareng kaperyogian sadinten. Ngaladog teh ngala nog, ulin ka mana wae. Sun teu ulin ka mana wae mun ka pasar unggul nen. Oh jadi ka pasar teh ngadon ulinnya. Susi amekeun. Biarin den apaan balanya sun. Mangga ganeng sok gara-gara nyung gara-gara wae sok gara-gara masak kalinya. Susi ngalewas deui ka tengah imah. Nepungan lanceukna nu masih keneh paduh ulang siga nu pireuk teu daek ngomong para mitra. Di harita kaayaan rumah tangga Yunus jadi harengheng lantaran karacunan ku pangaruh ti Susi. Jeung ge Yunus jadi keheul ka Susi ngaucap jeung rengkak paripolahna matak jengkel. Teu sopan jeung sok. Jeung kalakuanana teu puguh para wargi. Akhirna Yunus jeung Suryani mineng pabentar paham. Rumah tangga mimiti haneut hareuy-heuy. Deukeut kana pipaseaeun nu akhirna pisan mah Yunus nitah init ka Susi. Sabab Susi dianggap bibit berawitna, dianggap cucuk rungkang nu jadi kasang tukangna. Eta paceng kadan, da samemeh aya Susi mah teu aya kajadian naon-naon. Puguh we Susi ambakeun nyeri hate jeung jengkel ka Yunus. Tapi teu bisa magar kumaha manehna kapaksa init ninggalkeun imah lanceukna. Bari mawa koper dieusi pakaian jeung buku-buku. Ku Suryani dijajabkeun bari hatena teu puguh rasa, sieun ku bapana bisi dinaha-naha, pedah nepi ka pabentar paham jeung nu jadi adik katut salaki. Cag tuna kaayaan Yunus jeung Suryani katut Mang Damiri, ayeuna urang caturkeun deui Sari. Nu geus teu puguh karuhan para mitra sadaya nasibna. Harita teh leumpang sakaparan-paran teu puguh nu dijugjug. Da tetep can apal kana seluk-beluk kota Bandung, ukurnya hosawareh kitu ge teu apal pisan da ukur saliwat-saliwat. Panon poe moreret nyorot kanu laleumpang karasana ku Sari mah asa ngan ka manehna sorangan nu memang keur tunggara hate. Atuh puguh we panas cahaya panon poe teh matak namahan sedih jeung nalangsa asa dipikeun kudu jadi dunungan. Tapi para mitra sadaya lila-lila mah kanyeri jeung katunggaraan teh teu karasa teuing beratna. Lantaran Sari kaburu sadar yen dirina keur meunang cocoba jeung deui inget kana papatah Mang Damiri yen jalma mah teu angger dina hiji martabat sarta ulah boga rasa yen jadi jalma pangnalangsana sabab loba keneh nu sejen. Nu leuwih parna batan dirina. Ya Allah ya Robbi, mugi Gusti maparin kasabaran ka diri abdi. Oge mugi Gusti maparin pituduh ka abdi na kedah kumaha ari parantos kieu. Gusti maha uninga kana naon-naon nuju karanapan ku diri abdi. Gusti naon atuh dosa abdi teh dugi ka ngalaman kieu, ceuk Sari dina hatena. Teu weleh sumamat ka rumaha kawasa pikiran teu weleh kumalayang. Rusras ka jaman nu geus kaliwat breh kacipta deui dina mangsa bangsa pabentar paham jeung kolotna. Dina urusan jodoh breh ka sawang manehna indit ka Bandung teh teu karana saidin ti indung bapana. Barang inget nepi ka palebah dinya Sari ngaleketei hatena. Ngarumasakeun yen loba dosa jeung kasalahan ka kolot. Atuh berebeye cipanona barijil deui, lain sedih ku pangusir ti dunungan, tapi ngarumasakeun dirina nu lamokot ku dosa ka kolot. Gusti meureun abdi teh doraka ti kolot. Ya Allah mugi Gusti ngahapunten kana sagala rupi kalebatan abdi. Sari sadar manehna nu salah, manehna nu doraka ti kolot nu akhirna meunang cocoba nu sakitu beratna. Sari terus lempang teu puguh tujuanana, estuning lempang sakaparan-paran ukur nuturkeun indung suku. Mapai-mapai bapana lengka. Panas poen moreret ditu dirasa pasuli warna kendaraan teu dipalire jongjon lempang bari hatena teu weleh ngarasa ringran. Akhirna ngarasa capek koloyong ka handapeun tangkal kai nu aya di sisi jalan. Sari ngalungsar bari ngurutan bitis awak karasana seger katiup ku hiliwirna angin leutik. Sari rumpurampa kana jeroeun kutangna rutret kana pakaian anu napal dina dirina. Kakara sadar harita manehna rudin pisan lantaran turun ti imah make pakaian paranti digawe. Malah mah kalotor tadi balas deku bari ngepel jaba tas menang panyiksa ti Susi. Dasar milik diri bagja awak.
kulak canggem bagja awak teh ngana tepi ka dieu sigana. Tadi aing janji rek ngagugu kana kahayang Den Yunus, hitung-hitung pamulang tarima. Sigana pamulang tarima teh cukup nepi ka poe ieu, satuluyna aing teh kudu paturai. Tapi muga-muga we ieu katungaraan mangrupa pamuka jalan. Pikeun datangna ka bagja anu bakal kasorang. Cek sari ngomong sorangan panon melong ka jalan, nu teu weleh rame ku rupa-rupa kendaraan. Beuki lila beuki beurang panon poe dengdek ngulon sari ngarasa lieur bakat ku panas. Katamah-tamah beuteung ngalapar meni murilit, ret ka tukang dagang meni kumetap kabita, tapi rek jajan teu boga duit, kapaksa ukur lok-lokan dina tikoro. Mahapunten abdi teh ieu tingali, abdi teh katalangsara da meureun teu meunang rahmat. Tinu jadi inung, duh bapak geuning kieu karasana. Ari jadi jalma bengal teu nurut ka kolot. Hampura bapak ieu abdi pinanggih lara. Leng-leng sari jiga nu ilang rasa. Sirah karasa berat bumi alam asa dengdek. Sora kendaraan asa ngagulung jadi hiji ngaguruh lir gunung pitu. Tatempoan ranyai kararoneng pating buri nyai, karoneng pating gurilap kawas anu katur lengan. Tungtungna sari leungit kasadaran tina awahing ku capek jeung lapar, katamah-tamah menang tekenan batin anu lain lumayan. Kulahek sirah sari kagigir awak nyarane kana tangkal, taya tangan pangawasa lir kapu ka ibunan, kawas kapas kahujanan, geus teu inget-inget estu pasrah kana nasib. Cagduna heula kaayan sari nu keur nanangan katunggaraan, ngalaman nyampai di sisi jalan, siga jalma buangan nu teu boga panyalindungan. Kocapkeun para mitra sadaya di alun-alun Bandung. Harita aya dua jalma keur leuleumpang, bari galecok ngobrol bangun galumbira pisan, serog ka pojok kidul kulon, gek dariuk dina bangku nu dijieun tina tembok. Panon rutret kadutu ka dieu siga aya nu diteangan. Harita nusa urang nanya, "Mo, tulikan euy nu leumpang sorangan euy. Sakuna kembung euy ngajingjing kantong plastik leutik. Paruman alum sih keur bingung. Pasti leumpangna bari ngalamun. Moal pati merosia kana kayan di dieu euy." Ceuk nu besekel dedeg make jaket hideung. Eta jalma tayalian iwati samad nu kungsi jadi napi di Banjeu. Ayeuna geus bebas ngan para mitra manehna jadi buronan nu berwajib lantaran loba laporan ti masyarakat. Yen sama jeung karmo teu ngarobah adat malah asa tambah wani jeung maceuh pisan para wargi. Mun sababna bagi nunjuk jalma bingung, naon gunana atuh keur maneh mah. Ieu mah euy laliwatan manusia ye, tang tuwe nu ngaliwat teh rupa-rupa. Anu kasep nu geulis goreng patut nu jangkung nu pendek nu lintuh nu begang, awewe lalaki banci. Wah. Nah, make dipikiran teuing. Malah mah ngomongna ge lah kitu. Lah capek-capek ngomong lah. Para mitra sadaya manehna ngomong bari ngareretan ka beulah kidul di dinya loba mobil kol anu ngajajar. Jualeun sigana teh para mitra, mobil kolot. Dasar jelema belet sia balegug jeung bodoh. Diingu pisan sia, cing mikir atuh badeul sia. Apa urang teh isuk karek meunang duit 500 perak deuleu mah kana naon deuleu. Rokok ge 1000-eun. Lantaran kitu kudu muter utek ye neangan keur piduiteun pokona mah. Nya kudu kaharti we atuh piduiteun mamanya ningali kanu kitu. Nah, ada tagi kahati sia tuh tempo. Leumpang sasampoyongan gitu. Aduh jiga nu katuru lengan. Ieu urang tuturkeun. Kayak mun nyorang jalan rada leureut, tupak tigir api-api ka sigeung. Kayak sakuna rek disabat ku dewek. Keuna naon ka nyabat saku. Lain saku bajuna sia badeul si sakuna belegug sia. Ini mah teu beunang bisa dibawa badami. Ceuk camad cengkat. Bari molotot karmo seuri pok deui nyarita. Nah ini kana rupa jeung dedegan mah. Si sakuna mah kanal ieu. Palingnya 5.000 ka handap. Penting mah duit sia titik ah. Samad leumpang ti heula nuturkeun jalma nu diincer. Karmo nuturkeun teh jiga-jiga rek niat jahat tiluan kaluar ti alun-alun. Muru ka kidul mapai jalan Dewi Sartika sigana si lalaki nu diincer teh rek ka kebon kalapa megat kendaraan umum. Sanggeus meuntasan parapatan sama jeung karmo geus biasa nyusul eta jalma. Digendeng kuduaan karmo ti kenca ari samad ti katuhu. Sedengkeun jalma eta teu malire jongjon leumpang sabab geus biasa di kota nu leumpang pagiling disi. Keduk karmo nu meragkeun awak ka eta lalaki atuh si lalaki teh ampir ngajelongjong ka katuhu. Rek ka kenca bari muncereng. Naon sia leumpang teh dudupak teh? Duh, punten Pak, eta ditajong punten Pak, punten Pak, punten. Karmo sasadu sopanaker.
Si lalaki teu ngomong deui tuluy lempang nuluykeun maksudna teu karasaeun. Waktu tadi disigeng ku Karmo eusi sakuna dicokot ku Samad, mendingan sakilat kacabut kabeh. Si lalaki teu sadar sabab dicokotna bareng jeung kasigeng teh. Lalaki neruskeun lampahna ka kidul ari Samad jeung Karmo ngarendeg. Ret ka kenca ret ka katu tungtungna balik deui ka alun-alun. Gek dariuk dina bangku urut tadi nu kaparengan kosong. Hebat. Samad seuri bari ngodok saku baju korehel barang nu meunang nyabet teh. Kadal mad? Tempo duit 10.000 salamar, 500an hiji, ratusan tilu lamar. Aya karcis beus, aya pahpir, aya kertas keke. Naon di sini ye? Samad meberkeun kertas leutik anu ngahiji jeung duit. Barang beres Samad seuri bari maca kertas teh. Tarikeun macana tuh, ceuk Karmo. Raden Rangga Dengo. Rangga Dengo ngaranna euy. Jalan Karapitan, Kepala Bagian Pemasaran, Kepala Personalia Kota Naon itu euy. Pesan Bapak wayahna budak ngorang nu kamari ngalamar kudu ditarima. Penting keur purah mencetan bitis ari carangkeun. Samad seuri bari mikeun kertas ka Karmo. Oh, rek neangan Raden Rangga Dengo meureun nya. Tadi teh keur bingung jiga teh can nyahoan Jalan Karapitan. Cing eta KTP di mana cenah? Jeung saha ngaranna? Ngaranna Sarmawi, alamat Kampung Nangklok, Desa Namprak, RT 11 RK 1, Kecamatan Talaga Wetan. Oh, di kampung, oi paingan atuh. Pijeun kitu batut malah, moal gunana, cing duit hadiah bagi dua. Rek yang meuli siropi hanang ye, cek Karmo geus teu sabar. Hayang geura mamanggih jajan. Kelaanan ye kertas sacewiri naon isina ye. Cok baju talian. Jamu galian rapet 5 bungkus, kuaci sadu, sukro 1 kilo. Ieu mah euy pesanan dagang meureun. Alah catatan balanjaan pesanan pamajikanana meureun. Samad ukur nyerenge, kertas sacewir dikesek-kesek. Lung dipiceun malah KTP dialungkeun kanu bala. Terus mikeun duit 10.000 ka Karmo bari nyarita. Beukeun kana rokok sesena urang duakeun. Karmo teu talangke manehna nampanan duit tuluy ngaleos ka tukang rokok. Tekung silila geus balik deui para mitra. Mawa rokok jeung duit sesana, harita keneh duit dibagi dua, geus kitu mah Samad jeung Karmo arinit deui, rek neangan rejeki ku jalan haram. Akhirna nu jalan-jalan teh anjog ka jalan Ciateul palebah parapatan ngarandeug. Lantaran nempo hiji mojang nu ngagoler sisi jalan teu jauh ti tangkal kai. Mad, teu tempo euy ngagoler sisi jalan euy sahanya? Karmo nu nyuka si Samad mureleng siga nu hayang sidik pisan. Oh, dewek jadi penasaran euy urang sampurkeun yuk. Ayo sesuganan aya gunana. Duanana nyampeurkeun para wargi. Kanu ngagoler sisi jalan barang serog Samad ngahuleng. Manehna asa wawuh ka eta awewe nu tayalian Iwati Sari, nu katalangsara. Ge karita para mitra Samad. Harita teh diuk dina akar panon neuteub kana beungeut Nyi Sari. Siga wawuh euy, cing sidikeun cing denget. Oh, awewe nu wari tu di Cicadas teh eta teh euy. Aya bagja aya bisa panggil deui. Tapi kelanan ieu teh hiup keneh teh geus pae. Karmo ngaragamang para mitra kana Dadasari. Tapi meh tepi teh ku Samad ditepak. Ih, mah tong gagabah sia bisi kokon monongeun. Keun kudu bae karapoku. Ragamang leungeun Samad kana Dadasari tapi ditepak ku Karmo. Kunaon di situ Karmo? Nyongonan ka dewek we. Radi tong ngarampa dadana mending ngarampa beuheungna sok. Kuduaan ngarah teu sisirkan. Samad teu ngomong deui ragamang kana beuheung Sari karasa aya keneh nu kaketegan. Kitu deui pigelang leungeun aya keneh teg jajantung anu karasa. Atuh nyeh duanana sareuri tananing bunga lantaran boga niat anu mandiri. Kumaha geus ieu mo? Taekeun kana bemo urang bawa ka imah. Naon atuh? Harita keneh Samad megat bemo ka nu ka Cicadas. Sari dipayang ku Karmo bus kana bemo atuh tekung silila Samad jeung Karmo. Geus araya di jero bemo ngadius mapai rute nu ka Cicadas. Gancangna carita para mitra Samad jeung Karmo tarepi kanu dijungjung. Sari dipayang dibawa ke tempat panginepanana, bus kajero digolerkeun dina bale-bale nu geus reyon. Dek duanana dariuk silih teuteuk. Kumahakeun mun geus ieu mo? Sok bodo urang sadan heula susuganan aya barang berharga, aya Instagram lumayan, bisa nama penghasilan. Tah bener kitu euy. Samad ngagara Dasari tapi teu manggih barang nu aya pangajian.
Puguh make pakaian ge ukur sarakat awak boro-boro aya duit atawa emas, baju jeung samping nu dipake geus kotor. Naon man? Wah, una naon euy bati bunga oke euy. Samad nyerengi. Tadi barang berharga, tapi ayeuna mah ulah waka digarap euy. Mending sina sare heula sakalian. Kemun penting urang pigawe, jung neangan heula kejo dewek ka dahar euy. Ih maneh nu ini atuh dewek mah capek. Ih sok kitu maneh mah jung atuh pilih genti euy. Pan kamari dewek nu balanja ayeuna giliran maneh. Terus terang melang dewek euy bisi beakeun euy. Sabuat dewek ka warung tang tu sia hancengan dewek beak. Moal atuh piraku dewek hianat ka sobat. Sabot pacenta-centa. Sari lilir berai panona beunta rarat reret ka kenca jeung ka katuhu. Hate Sari heran lantaran bet aya di jero imah. Di hareupan kudua lalaki Sari kerung terus peureum deui, inget-inget anu geus karandapan. Hehehe. Geuning geus gugah nyai. Kunaon atuh nyai teh? Samad atoheun nempos Sari geus lilir. Tapi Sari teu nemalan kalaka ngagebeg bakat kureuwas. Asa apal kana sora Samad, jung cengkat karasa sirah lieur beuteung murilit lapar. Ieu aya di mana ieu teh? Sahari anjeun. Sari mencerong ka Samad. Tenang nyai. Aya di imah akang aman lah moal naon-naon. Sok ulemkeun, ulah tu mamu teu aya pi kaeraeun di dieu mah. Hah? Ari anjeun saha? Sari ngeleper loba kapaur. Akang Samad daita Karmo, sobat akang sadia. Samad teu asa-asa ngabejakeun ngaran malah Karmo ge disebutkeun bari ditunjuk. Rek naon? Mamawa kuring ka dieu. Moal naon-naon nyai ngan ukur rek ngajak senang-senang. Ieu urang anjang ka surga. Ulah rek mikiran ka seri jeung ka bingung mending ge suka bunga. Hahaha pokona beres nyai lah. Samad seuri tapi teu nyari kadengena kalah matak ijid asa garete kana ceuli. Sari teu nema deui sakilat ge manehna ngarti. Yen sama jeung Karmo teh baroga niat jahat. Sari mikir neangan akal nu hade pikeun ngabebaskeun diri tina cangkreman nu jahat. Sing betah nyai mun daek hirup bebarengan jeung akang, moal susah barang dahar. Hayang naon moal burung kacumponan. Sabab duit loba kasusah eueuh, geus we sing daek lah, sing betah di dieu. Mending urang hirup bebarengan jeung akang, ceuk Karmo. Manehna carana leuleuy teu kawa Samad tapi ieu ge kahartieun ku Sari yen duanana teh boga niat jahat. Samad jeung Karmo paheula-heula ngajukeun pertanyaan tapi taya nu dijawab. Tungtungna Sari ngahulang mimitina mabuingas. Terus panonna buburi lengan ciga nu kasurupan. Lila-lila cikikik Sari bari ngagaroan sirah atuh buuk anu kalotora jadi awut-awutan. Ridiaban mata kukurayeun Samad jeung Karmo ngajenghok. Duanana ngised dasieun ku Sari. Ngadadak robah siga nu kasurupan. Heuh, de daun randu, daun kunci, daun nona, daun jati. Heuh, de. Selain dah yang naon. Ari rindu ulah benci. Aku cinta setengah mati. Hehehe, de. Barang ngadenge omongan Sari kitu sama jeung Karmo ngajenghok. Reuwas malah Karmo mundur ngajauhan panon neuteub kana beungeut. Anu ngadadak buringas Samad ngahulang manehna teu ngarti kana lalampahan Sari. Pok Sari nyarita niron-niron anu teu waras, siga pisan nu teu hideng. Manis pahing kaliwon wage, amis teuing cau amon. Anu gede-gedenya aya manehnya. Gedenya, tong leutik sagede kieu nya. Sari nepak pigeulang leungeun surasuri bari molotot kawas nu kasurupan. Ari sama jeung Karmo geus teu mikir panjang deui manehna boga sangkaan yen Sari teh jelema teu waras atawa miring tungtungna Samad nangtung bari nyarita. Wah, moal salah iman gelo euy. Aku naonnya paingan teuing bet ngagoreng di trotoar atuh. Mana kitu geus unu daek ngampihan euy. Ngisi kumaha euy, daek maneh ngagarap nu gelo. Sudi najis teuing sini gegel terus dilegleg. Karmo ngabiri-gidi. Bari ngejat ngajauhan Sari ari Sari hatena nu ato. Lantaran akalna keuna bisa ngabebaskeun diri tina bahaya. Tuluy nuluykeun sandiwara. Akang, eta mata mah dibolotot, kunaon irung mimancung. Nah tuh liang teh bet dihanap. Heuh deh, kolot-kolot teh boga cedok, bet eleh ku tukang kai. Sari ngeteyep lalaunan. Ngadeukeutan ka Samad rek ngarangkul puguh Samad meni muringis. Manehna ngejat bari nyarita kasar. Ontong kumaha ni ngarampak Aisyah, sing tempiling aing ka. Aing mah teu sudi deui jeung anjeung gelo deuleu. Oh, sina nyingka tuh mah dah rujit ah. Karmo ge ngusir Sari, sabab mungukut anu gelo mah. Hate Sari surak habari teu poho nganuhunkeun ka nu maha kawasa. Lantaran akal bet mawa hasil dipercaya ku Samad jeung Karmo. Tapi Sari teu getas harupateun dititah balik kalah ngahajakeun. Ngagoler dina bangku panjang nu geus rejod. Reupeureum siga nu nangtang. Tapi Samad jeung Karmo kalah beuki ijideun. Oh, sina ini teh ya. Kunaon diantep wae? Opek kumaha sangeuk ewek mah. Duaan patuding-tuding tungtungna Sari teh diusir ku duaan. Sina nyingkah tidinya mimitina Mas Sari api-api embung ini. Malah makalah ngarangkul ka Karmo.
Tapi kulantaran terus-terusan dititah ini kuduaan antuk nama Sari Bijil bari Suraseri. Kuat klet si ganutnya puguh ini nyoklet nama tak nyeredet. Runut rinat matak tibelat tapi sama jeung Karmo geus percaya yen Sari gelo atuh kalah kapating puringkak bulu-punu. Nempo nu ini teh ukur molohok tayat nu daek nyarita. Ari Sari ngupat jeroeun hatena tina awahing ku bunga. Nuhun Gusti nu Maha Agung. Geuning ari ku akal mah teu burung salamet abdi teh nuhun Gusti nuhun. Kitu ceuk hate Sari tuluy noyong toyod indit ninggalkeun tempat sama jeung Karmo. Beuki lila beuki jauh antuk nangiles dina pengkolan. Sajongjongan mah sama jeung Karmo ngajengjen siga arca. Sanggeus rada lila katara pating rarenghap narik napas jero. Dek diuk setengah mebeutkeun maneh sama ngarahuh pok ngomong. Sia lain jauh-jauh mah nu geulis. Ari pete. Kelo teh. Oh, bagja teu uyahan euy, teh daulat. Ya terus alah aya wae. Oh, jauh keneh kana daulat ieu mah geus jelas euy. Teu uyahan, mangkarep lah, mai lain lah. Tapi nu kudu kumaha geus ieu. Rek nyang nu sajenya teh rek ngae heula. Samad nyarane kana tihang awakna betlung senaker. Kagok liar ge mending hees duit geus boga sakalieun, meuli hejo. Keur isukan mah kumaha isuk we, dang ge aya di waktu pikeun usaha. Satuju ya, mending hees ge penting liar. Ya kalongnya ganaon lah nu penting mah ngebul euy. Goledag samad ngagoler dina palupuh diangel ku dampaleungna. Bari mureleng kana lalangit bari nginget-nginget Sari nu tadi ini. Hate mah haneueul ngan orok kaya mungun kanu teu waras mah. Komo Karmo teu ngomong deui manehna milu ngagoler. Tapi teu buru-buru sare manehna ge sarua kalah ngalamun heula bari ngadagoan sakadang tun. Para mitra kaum dang kacaturkeun Sari harita teh ngalenghoy mapai gangkeureuh. Leumpang minengaraneg papaliwat jeung tukang baso. Malah sakapeung sok aya beca nu maksa asup. Kapanggih ayeuna masih bangsa teh di dinya sayangna. Nah kudu kumaha mun geus kieu ye laporkeun wae kitu kan wajib. Cek Sari dina hatena. Manehna ngarasa bunga geus nyaho ka tempat panyumputan sama jeung Karmo. Sari tuluy leumpang hatena can teteg naha lapor atawa ulah ka polisi. Ari teu lapor keheul ka sama jeung Karmo nu kungsi ngarebut duit teh. Tapi mun lapor sok sieun katewa ku polisi sabab manehna kungsi ngabantah kana aturan. Dititah balik ka lembur kalah turun deui tina beus nu ahirna nepi ka ayeuna tetep di kota Bandung kalayan nyorang katunggaraan. Barang keur jongjon leumpang ti kajauhan aya awewe jejerewetan nunjuk ka hiji lalaki nu lumpat di paparetot. Eta awewe nyebut Jamret sababaraha kali narik perhatian jalma loba. Aya naon? Hiji lalaki tengah tubuh tuturubun nyampeurkeun ku si awewe dibejakeun. Manehna ka Jamret kongkorong bari nunjuk kanu lumpat nuntaskeun jalan. Jamret bangsat, copet gejul kongkorong kuring beunang. Berebet lalaki lumpat mudag tukang Jamret. Malah tukang beca loba nucul kana beca belecet milu mudag. Tapi teu mawa hasil lantaran nu diudagna ge aya nu nyampeur. Ku hiji lalaki make motor atuh gius ka kulon sakedeung geus teu katempo. Mengudag calangap bakat ku capek nunyuk nuduhkeun nu kabur rek ngagorowok beak napas. Aya naon ieu teh nya? Cek Sari bari olohok tuluy ngadeuketan ka awewe nu menta tulung teh. Sari maksakeun nanya. Kunaon aceu? Dasar sial kongkorong 7 gram. Umurna karek saminggu kala geus di Jamret ku jalma gejul. Tara teuing ambakkeunana nu manggulikeunana. Cek eta awewe bari jejebris ambak meureuy. Bet harian teuing atunya horeng teu aman di dieu teh. Berat loba Jamret jeung copet, peuting loba garong. Kudu kumaha urang teh atunya? Sari bingung mikiran nu kitu, si awewe teh heraneun neuteuk bari nanya. Nah make nyarios kitu? Kungsi anu ngajamret kitu? Kungsi malah majiwa kuringnya hampir cilaka. Karunya teuing hanya kale kuring teu bisa naon-naon atunya. Iwati nurut dada we bakat ku hanyelu. Leos si awewe ini teu malirek ka Sari nu ngajanteng bari rumahu. Jalma nu tadi milu mudag teu kanyahoan luslesna masing-masing nuluykeun hanca gawena. Nu sejen recok nyaritakeun nu bieu kajadian atuh ka Sari taya nu malire. Ukur ngareret sakedeung nu tuluyna mah ngarurus diri sewang-sewangan. Harita Sari ngoloyong ka sisi jalan ge kiuk dina emper toko. Suku nyangunyar lamar bakat kulungse beuteung murilit menta eusi. Wanci kitu teu biasana teh geus 3 kali dahar tapi ayeuna can sakali-kali acan nya puguh we leuleuh.
Tetela kajahatan teh mahabu naker. Aing teu bisa ngantep, tapi kudu biru narekahan sang kanu jahat katewa. Tapi kumaha carana apan keur eusi peujit ge sakieu hesena? Ceuk hate Sari bari mencetan beuteung nu beuki karasa laparna. Lila-lila hate Sari gili grek lapor wae kanu wajib. Meungpeung can jauh ti tempat sama jeung Karmo. Utamana mah hayang males ka nyeri kadua jalma nu kungsi nyangsara ka dirina. Atujung Sari nangtung pikirna gilig hatena bulut rek lapor kanu wajib. Leos lempang mapai jalan raya maju ngulon. Karek kira-kira 100 meter lempangna gok patepung jeung 2 polisi nu keur patroli ngajaga keamanan kota. Sari geus teu asa-asa manehna langsung nyarita pokna teh. Punten Bapak, abdi bade lapor. Bari rengkuh. Atuh kageteun 2 polisi ampir bareng ngaraneg. Bari neuteub ka Sari nu saurang pangkatna sersan 1 nanya bari neuteub. Aya naon, Bi? Abdi lapar. Sari kacaletot omong kapangaruhan ku beuteung nu memang lapar. Polisi kerung tapi teu punung pok nanya. Ulah heureuy kuring keur mancen tugas ieu. Hapunten Bapak, abdi teh leres lapar ananging moal nyuhunkeun neda ka Bapak. Nanging leres-leres bade lapor. Nyapok geura caritakeun laporan naon? Darek-dek harita Sari nyaritakeun pangalamanana nu kungsi dibawa ka tempat sama jeung Karmo. Ngadengi kitu polisi nu duaan curing hak gancang nanya, "Di mana cicingna?" Abdi mah teu apa jalan teu terangaran gang. Nanging abdi sanggem nuduhkeun apal keneh lebah-lebahna. Moal lepat namung abdi teh lungse. Uur leuleus ti enjing ti acan neda. Sari geus teu mikirkeun kana kaera. Da komo ti tadi keneh geus boga pikiran rek jajaluh tina awahing ku lapar. Perkara lapar gampang, ubarna cukup udahar. Tapi laporan bibi kacida pentingna, mun bohong matak capek sarerea ieu. Nyaan laporan bibi teh, polisi can pati percaya bisi Sari akon-akon. Kami abdi bohong sanggem najan dihukum gantung oge. Sok atuh dah heula. Ke urang ka ditu jeung kuring. Mawi bade jajan ge teu gaduh hartos. Kuring nu mayarna. Sari atoheun manehna luah kieu neangan warung sangu. Tapi teu aya di dinya ukur aya nu dagang baso jeung kupat tahu atawa sirop jeung bajigur. Watasna seep para mitra.